Guys, budak hayang masantren satu keuntungan. Masya Allah, cemerlang masa depan. Sanu nyaho, kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren. Je, malaikat, ya saya. Ya tuh nyaho ke malaikat. Buku ya imah bakula, imah kula. Dek kemana kan di diringkus? Ya dek di karena rakakan lah. Iya abah iya emak. Kuna nih maka diringkus bah mak. Kredit ya kayak cek malaikat ayo sih sa kula anakna paling bisa teger kipan kula mas santri di pasantren ku abah nuantak kula bisa maca Quran ngahatikan Quran itu tenang sabab ya nggak biayaan majeng abah sedangkan cakang nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yukotilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas kana neraka teu bisa usul mengusulkan ke Gusti Allah etak keterangan Kanjeng Nabi dekumaha tah oh cak ke Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kanjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pasantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos ieu tekarti kula mah kajian gogo mage dek bentang pertanggungjawaban ka Kanjeng Nabi. Go begitu datang ka Nabi mana emang ngabas ya iya tah ieu geus kasorgakeun Masya Allah ayo keur carita ya kafir Mekah kufar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi di samping mung lain geus sakadar embung tetapi nyana teh nantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah oh geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kufar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya seret oi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas. Dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu dingkekeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae ha pendek ka karakter ditanya encan naon bro cenah aing teh ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge tuh kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya anu nyiduhan antepkeun yen perkumpulan muludan endahan teu didukung kajen muludan sorangan nu ngadukungnya nak mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirabis samai assalamualaikum jaya dua aja sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah
dele Kangjeng Nabi baheula perjuangan Masya Allah nu mantap. Kangjeng Nabi terus dakwah, wahai kufar Mekah, wahai kaum Mekah, saha nu iman ka Allah, iman ka kaula sebagai Rasul Allah. Pindah agama, tina agama jahil ka agama anu lurus, shiratal mustaqim, Islam. Inna dina indallah Islam. Bakal diberes surga. Caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga. Saha jelema anu teu nurut, henteu iman ka Allah, di akhirat bakal dibere kanyerian neraka, sifatan ku Kangjeng Nabi neraka. Tetep bae lah Muhammad macem-macem, segala surga lah, segala neraka lah. Hirup mangan di dunia doang, sebab dongeng nu pae udang pan senep eta, senep kan aja jantung senep eta. Segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae anu hudang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka, padahal nyana geus nyaho dina Injil, geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh, ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae. Kos gitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego, kos gitu tetap teiman. Ku teiman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geus muringkak bulu, tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana, nu sakadar makhorijul hurufna, sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang, henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu. Ieu mah teu muringkak bulu Pak, muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid. Mana hiji inna, dua laat lam taukid, nomor katilu wa ma nafi, nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin. Woi ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh, berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa, sehingga ieu taukid teh Gusti Allah teu kira-kira. Tuh mulai tah nu sok ngaji mah wijah nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ge ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok cak mana le sia di dieu bae ngomong panaing ditahan mondok ka sia sok ngajungkalkeun aing ka neraka sia panaing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah, sarua jeung kaman yuqatilu payutalu, jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh. Kan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu, jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh, nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh. Jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang maco sia ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae
abah kiri emang nitah kakula mah siap pan aing nitah kasih pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abah hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren ke salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni. Nu pasantren mah murni, kanyahoan kamurdian eta kumaha? Eueuh unsur dunia. Mun hayang nyaho mah. Pasantren mah eueuh unsur dunia. Ai sakola mah. Ieu sakola naon SD. Hayang naon? Meunang ijazah. Kaditura deuk SMP. Kaditura deuk naon? Hayang ijazah. Kaditura SMA, kuliah. Kaditura deuk naon? Deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer. Lamun di pabrik kabelah dituna PNS, urusanna pitayeun. Pitayeun doang beres. Tapi coba masantren, ceng, siapa masantren? Naon sanu diarah ijazah? Kiai na gitu gablegon. Omai, bere ijazah di mana tuh? Aisyah deuk harapan naon? Allah, we wali mah budak ieu. Ya Allah doang. Harapan dunia. Aisyah ceng ke lamun geus balik masantren bakal kumaha? Ji, kudu mikiran ai. Lain kitu ja aing mah bangun rumek neuleus ya. Ngabiayaan henteu naon henteu. Ngapusingan kain siapa urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah tuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal dokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia. Waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan. Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh bae. Ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun. Mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese. Santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres. Bae geus sakit. Salah tante saya ngomong ayo kercarita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teu kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sa'nya na eta bagus mun masih kana ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus hi sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa leulempangan inna Zaidan la qaimun teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaimun sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deh inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deh iya Zaidan la qaimun wah poharaja sepan teman kos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih
Begitu. Aya kene. Nya teh semunang tangan berarti ingkar kan. Sarwiti, dengarkan baik-baik. Pencerongkan matamu. Waduh, maka pencerongkan segala. Sesungguhnya aku ini benar-benar, maka benar-benar cinta padamu. Di hatiku ada bibirmu. Bu pohara aja sama neta. Eta ngaranna mukhatab munkir. Tuh, ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh ingkar, tahap keingkaranna pohara jasa. Woi, taukidna pohara. Moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir. Moal kudu ditaukidan. Tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna ya Allah ya Rabbi senyana ma kiamat, ma ganjaran, ma siksaan, ma penganiayaan di akhirat. Lat yakin bakal datang jasa. Tuh make taukid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji. Ai janji mah berarti kana kesenangan sorga. Tapi nu dimaksud di dia lain janji. Nu dimaksud nama wa'id ya adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir tapi make bahasana pakai bahasa wa'du digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia ieu Al-Qur'an hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat teh sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy. Maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar. Nah, dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanjana kiamat. Geus aya dihareupeun bakal datang siksa. Geus aya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin. Teu aya anjeun kabeh bakal potong bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make taukid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat eueuh selamat anu pot tina siksaan Allah bakal kena siksaan kabeh siksaan siapa cak Allah terus gitu cak Kangjeng Nabi Masya Allah namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya kaum, hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah i'malu so magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek digawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak
sekali dibere nasihat tetap baik tenarima, 2 kali tenarima, 3 kali tenarima, ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolo sia geus ayo sakayang sia kadang ku teh sia anak-anak kos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sekali masih kene, 2 kali masih kene, 3 kali sia bisa maja utama gas ku ari mah sabolo sia sakadeng sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hadaya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadeng sia awas di akhirat aya di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon lah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia geus lawan deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sahampura tah lamun hampura kakara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budak ke kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing tita eureun 2 kali tita eureun sia mah teu jadi eureun terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kage budak ke lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budak ge tita terus badak mah terus eta terusna bahasana kos kitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neulekeun atunya da terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos kitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisrek tina aslina majaz bohara Al-Quran nyungkun terus cakang jeung Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar tuh dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mu'minin desa kubur ieu ge akibat dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua ari kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu yeuh engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge weh kumaha eta gua nyare dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan yahu di itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun tak lamun dengan teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi cek teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge daroe kos kieu bae kos kieu ainu henteu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deng waduh bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang ngadu kotok jeung tukang ngadu kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae masyaallah indah jasa nginaheun ke ngahiji sia ka mana
dek ngahi jika ditu jeung kiai emang sesok ngaji oh sok kiai wawon nyaho dipugus ya kiai nyaho aing nyaho teu pugus ya gaji sabar tahun 3 tahun wawon kiai aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia kiai ngajina jeung tukang uduk ke di ditu nanti nah hiji di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jak kadenge cenah kiai ai jeung kiai na wawon teu itu ke di akhirat tak atuh makanya na manggian wawon oh jeung tukang sate satu di luar teh sial amat memang siapa sial waduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kafe mah teu moal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing mengaji ge asal kadeuleu bae danan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kanyahoan nu bener nahnu amantu kaula apa maneh ke bakal kanyahoan kos kumaha si kanyahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deulekeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati orang timimiti lahir lingkungan keluarga orang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sebabna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nya di muludan minimal menang berkat atuh nya gitu bae sih hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah tuh ya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia
padahal diantarkeun teu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setikna nyaho kebelah dituna hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep lah heses ya nu geus santri ku sekarang itu kunaon gitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah ngomong gitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon teh abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat ya saya ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah bakula imah kula dek ka mana keur diringkus ya dek dikarnarakakeun lah iya abah ieu mah kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya kela cek malaikat aya sisa kula anakna pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantreun ku abah nu maca kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab yang ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajian gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang Kangjeng Nabi mana emang abas ya iya tah ieu geus kasorgakeun masyaallah sambarangan coba nu sakola mah ieu sia abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit sia anak sia keur mah santren teh henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua jak tanda tangan sarua lah geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam tuh watak pasantren mah ulah sembarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha eta eta tatangga ijeh Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah ih atuh panjenengan loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapaatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo matak deukeut kiai mah tilok sarala teh mah ngandelkeun kiai bae masyaallah alaihi innahu la yuflihul zalimun sanyana kalakuan ieu teh la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantap urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandelkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang
ini pakai andalan di akhirat wah bisa moal bonteng suri masya Allah bahkan timeme puasa geus disiapkeun pada tambah pohara jasa tuh man ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pakai anda ikir carita andalan bae lanang puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae taye iwalti urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna ayat 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga heulanan teangan heula murid ta eta kas kitu dadang mah teh kiai mah pandeuri sabarwa ka sorgana panderi murid heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetep nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan panaya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran terkenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya ai ira dibuka nungguan kiai cek jadi teh heulanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-murid heula neangan murid-murid heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salaloga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus satu nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupeun deui kaget break nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok kajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkenal jasa